Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayagir sadayana guyonan Inopeng Ranjeng. Dina wengi ayeuna ye sim kuring kasumpingan ku para senior ye. Mang Boboy, Mang Bendi, Mang Junet. Dinu sesi brol bare nya eta. Brol bari heueuy. Ameh teh nyangkolong kana waktos, mangga nyangakeun ka Mang Boboy. Ayo, ya, iya, pas di jalan dia ada kan ngahurang teh naik motor, di dieu teh gitu ya. Pas panon paper ieu moncorong teh panas. Itu kan ngalamun bari pas ningali ka handap. Borelak teh di handap. Naon tah? Acan atau apa? Ngabelaan di dia eureun tanya luak liuk mundur si motor teh tadi dia dasieun kepiuran ku batu gitu jejak aku dari teh tah dia teh luak liuk gorelak teh cenah mobil deui nya awan nu ningali tah kitu nya gancang we tinggal anjis nah jangan bodrek ai selain dia teh emas gitu nya bukan milik ieu cinta kitu Jawa itu. Eta anu ningalikeun eranya katipu ku cakang bodrek geningan pamirsa anu gaborelak teh sanes emas sanes mata cakang bodrek. Pamirsa mun hoyong terang mah Mang Medi teh aya kepanjanganana. Naon tah pake Medi medeng dikit. pas pisan eta mah Kapan ditakol ku mutu. Bahasa ieu cek gabus ya. Ngomong majikana. rada katengeun Pada Mang Junet. Baik ya mah aya jelemana ge si Taslim. Wajah. Taslim Mang Junet. Pertama ka imah, kumaha tah? isuk-isukan teh. Cing cenah pangdangkeun randa. Randa deui namanya. Naon cing mah hayang randa urang selirat cenah ieu hayang Ijut. Aya ngageprotkeun. ku sorangan tadi kieu aya. pada eta musuh Aya anakna hiji. Kan anakna karek pangsiun. Kela. Karek pangsiun anakna. Anakna pangsiun batik kolot. Tapi can ngartieun. Terus gahulang mah anakna. Ngahulang heula nya. Pangsiun kumaha? Anakna teh karek pangsiun. Ngitung mana teh mana? Anakna karek pangsiun. Umur sebar tahun Umurna sabaraha taun atuh berarti nini. Coba besok pensiun minimalnya 55 tapi 60 eta anakna. 55 tambah 17 Salah lima. coba 5 ya itu Ayeuna Mang Boboy atos, Mang Junet atos. Dah. Balik. Kiwai itu wae. Antene omah. Eta mah keur ka Maronge eta mah. Anjir. jauh ya. Eta mah keur motor. Dua motor. karena marongnya teh muncul Eta. Eta mah carita ka Maronge. Sakali mandi teh saurang teh 5.000. Mandi hukum. Di target ta. Tangis abus ka lokasi. Si ke rumah sakit deh ngantri bapak badai naon cenah ka dieu ya biasa we lah aya dunya kitu kieu eta sekolah urang patah sih ayeuna 20.000 kali opat sih 80.000 geus teu loba ngobrol bayar eta mah eta supe ka kuncen teh bapak cenah ka dahi deui masihan deui kalau mas kawin kayak kuncen sebarang eta meri target 50.000. Alah, tah 50.000 teh pembataan jadi 200,6 tah eta aing 205 tah. Terus mah supaya geus sekali ngobrol gitu ge. Ada satu aja jampean nama kitu we. Assalamualaikum gajeng. Assalamualaikum gajeng we. Terus ijab kabulkeun. Tadi ijab kabulkeun kitu teh bapak. Ieu masalah karek-karek bapak panopatan cenah. Bilih bade monok di dieu cenah. Baik cenah. Saya teh salonnya teh 5.000 di target. Eta mah duit kumaha duit geus beak deui. Monok mah antong cenah monok. Geus urang naik kuda cenah. Lamun deui.
Mimpi. Ngimpi. Tapi hayang seureum mah keur jeung ieu guru. Jeung ieu teh. Menta TV tah jeung ieu tah. Alah. Bener. Eta 20 hijiin cenah. Anjir. Lain berwarna ya. Makanya jangan usum berwarna. Percaya kan orang tanya kan manehna dua pemajikan gitu nya. Oh, bahwa di ngora gitu nya. Ini orang teh pasti hadenya karena ge ngoranya pas lihat teh anjir spaingan. Lain nganginakeun euy. Anu ngora teh kieu. Udah patot. Harita ente nu gering lain gering nu biasa gitu kurang ieu lah gitunya pikiranna gitu ante ka rumah sakit gitu teh Mata. itu nu warna di ieu gitunya eta mah jual kurunjung teh reuas ongkoh di dieu nya tapi ditinggal-tinggal da bersih awakna teh gitunya abdi cenah disangka gero Cek si eta teh. oh ku keluarga nah gitu kan gitu nya cenah dari deh hayang aya batur teh nya beres rokok gede teh biasa ngarokok gitu nya Nyambung ngobrol. nyambung ngobrol mah disangka geo cenah ku keluarga matak di titah ka dieu ge cenah kan gitu nya oh gitu kan gitu nya da pada di mah da teu geo cenah gitu bari maneh teh nemongkeun loket gitu pas ditinggal itu udah duit mah abdi seueur cenah kan anjing kertas euy aya ka deg-deg di dieu berarti bener gelo Si nu apal mah itu nu ngobrol nu gela gitu lain boro ieu urang aya batur gitu urang teh pasti ngaluahan ke anjing gelo nu gela jeung nu guru ngobrol tah sieun kitu nu apal mah. ngerti men Teu ngarti. Berarti tadi teh teu kadenge. Ngahiung. lain aya batur ngali seueur mun nyerenge maneh gitu padahal Bari jeung teu ngarti. mun ngomongkeun manehna teh teu naon beureung nya wah kadenge Daun ngobrol lawan. Oh dipasang teh neuna. Cekap bisa kieu cenah Mang Boy, Mang Medi. cekap lah tuh dah urang teh nya urang ingat-ingat deui we urang guar-guar deui ke Pengalaman nu kapungkur dina danget ayeuna pemirsa palawargi sadaya nagir anu di bumi masing-masing dicekapkeun dugi kisah kieu cenah di baraya geng abringkeun teh nya dinu sanes waktos mungkin kurang sadaya yang dipaparinan kesehatan palawargi nu di bumi dipasihan kesehatan mudah-mudahan katampi dina sesi brol bari-bari ayeuna brol bari heuh cekapkeun dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slebel.